buka puasa. Aya kurma, aya coklat, aya kacang Arab, ieu aya coklat. Nah, nu didusan teh. Alhamdulillah Gusti nu agung ieu kurma nuhun Gusti nuhun. Atuh kanu ngintuna mugia kagentosan deui kasaean anjeunna teh. Alhamdulillah ya Allah, geuningan aya rezeki abdi. Amin. Anjir, si emak euy loba dahareuna. Menta atuh, Mak. Alhamdulillah aya nu ngirim dahareun ka emak. Anjir, saha mah aya ngirim dahareun euy, meni bager-bager teuing gini. Dulur emak urang Purwakarta ngan didamel di seberang di ditu. Oh, dulur emak, lain di seberang di mana? Di Sumatera atau di Kalimantan atau di mana, Mak? Maneh mah kudu jentre wae di luar negeri, di Mekah. Oh, di Mekah. Mak, cik menta tuh orang eta sabungkus mah. Hormat jang tajil engke euy. Naon? Menta beli. Lah, magi eta pameret di batur iya tuh meni kudu meuli. Bagi we pan bulan suci Ramadan kudu berbagi, Mak. Heeh sih bulan Ramadan mah bulan berkah. Kok dibere ku emak ieu ye. Tapi bantuan dia ngasupkeun ieu kana kelernya kacangna. Nya sok mah ku urang dibantuan bawa we kelerna. Heuh daguan, urang rek mawa kelerna heula. Heuh sok, Mak. Anjir, ya udah hari ini. Mending ayah kieu euy yuk kacang naon nya euy. Anjir, yuk. Korma, walah. Numpang geus kemana? Najis teh kudu bantuan ngeleran kacang mah coklat tuh aing gitu. Hatur nuhun, Mak. Yo. Kek. Asi Sugi mana? As. Mana ieu kacangna eueuh? Geura heueuh, ugi. Mana aja bangurangan. Ah bener si Baba. Sakilat urang ka ieu cokot keler eueuh. Padahal urang rek dibere manehna teh. Awas Sugi sia. Deuleukeun mun papanggih digulai ku aing di mana wae oge. Dengan urang gambar eukeun kieu. Masa rieun kitunya. Ieu. Mak, anjir, es campur si mak, dagang es campur mak. Nya atuh. Tempo gambar emak marabi. Keur kieu. Ninggo apa lima? Fotonya kerkieu si mak euy. Moal eta nu sarieuna nu jajannya. Heuh mak. Ji. Maneh macan dia meuli. Geus bukan sarioneun. Nya moal ieu mah ciri khas marabi. Ngahaja tuh. Ciri gambarna buleud keur nyengir. Anjir, hebat si emaknya. Aya peningkatan mak. Mak, aya dagang es campurna di mana mak lokasina? Heuh mak. Lokasina mah di depan stasiun Bojong. Engke maneh mareuli nya selama bulan Ramadan. Oh, heueuh mak. Ciri-cirina teh heueuh anu ditiungan ieu terpalan birunya. Oh, Jeung si mate nu keur kieu. tah mak. Oke orang pas ke Bojong, orang rek nganjuknya mak. Ah, sia mah Panglima. Atan ge acan mun geus diniatan rek nganyuk. Nya atuh mak, kudu nganjuk aya ke basement mah. Mak, heula, nah harodana wungkul aya bahan-bahanna mana mak? Oh, ai bahan-bahanna mah can balanja isuk. Oh, heueuh mak. Sok atuh mah geura balanja ka pasar, sok lah didoakeun nya. Heeh. Sing loba nu nganjuk mak. Makanya mak. Ayo, Ayo, ayo. Mak. Sia teh ke karehen. Bae dibanting sia. Hah, gak sakit.